Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yuk. Rek ngawariskeun jeujeur ka dieu teh. Nah, ada eta jeujeur duh. Jeujeur naon ieu bedan kieu? Aduh, Ini gagabah lulus. nilem bebeong mah lah geus cemen. Paus geus geus pernah beunang lauk paus. What? Aduh lah. Lauk Oh paus. iya, nah orang Jeur digegelan keur nguseup lapar ningan. Ing gegelan we eta teh. Hah? Ngusupna ulah menang lauk. Lu menang urang. Lain menang lauk mah berarti teu bebeunangan beureun. panang kudu ku lauk. Heeh, ku lauk dah. Yang ngusup lauk atuh. Buat edan yang jenggot cabut nu bodasna di etakeun di dinya tah. Dikaitkeun yang jimat. Dibikeun ieu. Heuh, diwariskeun. Beun atuh ditarimakeun ieu. Lauk paus yang geus pernah beunang. Buat apa? Lauk paus. Eta Butuh ayam. dijual sabaraha eta ayam? 500 wani. Bisa nawar tuh. Buat 100 lah. Nawar we 500. Hah? Sing bener nawarna. Namun dibikin 500 arek. 200 mah moal urang mah. Lah, sing 300 tuh. Tah, 300 Koko. cukup. Bawa jeung talina. Bung aing mah 500 arek aing malah. What? Ah, lur ya beli aya nu peryogi nu resep kana ayam hias. Bade di ical ya. Antun komen we. Nu minat mah. Wah. Saya ka dieu. Sorangan. Kana naon tuh? Hibar. Ibar kana naon? Anu buruk. Buah edan buruk di mana? Mau dirasai si Eli. Anjing, amplop lagrak euy. Anjing. Buka euy. Lumayan euy. Anjing. Ning kertas. What? Maaf, jatuhannya kosong.